Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam sejahtera. Anu dipika hormat Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Ibu Dini Rahmayani. Anu dipika hormat Ketua Pelaksana Kegiatan Ibu Adila Fauzia. Anu dipika hormat Bapak Alif Syaiban salaku nu janten pamateri tahun ayeuna. Ibu sareng Bapak sarta hadirin anu berbahagia, puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kuasa. Sabab ku rahmat, taufik sareng hidayahna urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna dina dinten Kamis kaping 12 November 2018 urang tiasa sumping dina kegiatan Mileng Dinten Kasehatan sarta HUT PKMI Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat ke-14 nu temana gizi kaluarga. Sim kuring bade nyebatkeun runtuyan acara anu bade dilaksanakeun. Sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua PKMI Pusat, pamotongan tumpeng, pangisi materi, door prize. Hadirin urang mimitian acara dinten ieu ku laporan ti Ketua Pelaksana. Mangga Bu Adila tempat sareng waktosna dihaturkeun. Hatur nuhun ka Ibu Adila salaku Ketua Pelaksana ku sambutan sareng laporanana. Sambutan anu salajengna bakal didugikeun ku Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ibu Dini mangga tempat sareng waktosna dihaturankeun. Hatur nuhun ka Ibu Dini salaku Ketua PKMI nu atos kadugikeun sambutanana. Minangka babasan rasa syukur tina karunia nu sakitu ageungna ku urang sadayana. Hayu urang ngadua sasarengan ngaduana dipimpin ku Ibu Nafisya. Mangga tempat sareng waktosna dihaturkeun. Hatur nuhun Ibu Nafisya. Ibu sarta Bapak anu dipika hormat minangkang lambang mapeling dinten tepang tahun PKMI ke-14 ditandaan kalawan pamotongan tumpeng. Mangga dihaturanan Ibu Dini salaku Ketua PKMI Pusat sareng Ketua Pelaksana Ibu Adila. Hartos tumpeng ngabogaan wangun kerucut nyimbolkeun hareupan supados tingkat kahirupan jalmi beuki luhur beuki sejahtera. Hadirin sadaya, nu salajengna hayu urang simak sareng urang dangukeun materi anu bade ditepikeun ku Bapak Alif anu temana mitos-mitos gizi. Sahiji tema anu kacida sayana kanggo dituturkeun sasarengan. Mangga Bapak Alif tempat sareng waktosna dihaturankeun. Hatur nuhun ka Bapak Alif, mugi materi anu didugikeun ku Bapak jadi mangpaat kanggo urang sararea. Acara anu salajengna nyaeta acara anu diantos-antos nyaeta pamasihan door prize. Mangga dihaturanan ka payun Ibu Dini sareng Ibu Adila kanggo ngundi nomer undian. Wilujeng ka para pinunjul mugi-mugia janten mangpaat. Ibu sarta pira Mati tai. 1 2 Ibu sarta Bapak anu dipika hormat ayeuna tos dugi ka pamungkas acara. Rupina sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun karerencangan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupihal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Oge hatur nuhun ka pangisi acarana. Hapunten bilih aya kalepatan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.